Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami abdi Emitan India Putri kelas 17. Hadirin anu disimkuring dipika hormat, dinten ieu abdi hoyong ngawanohkeun hiji hal anu basajen tapi kacida bermakna dina kahidupan urang, nyaeta duduluran. Dulur anu sajati henteu ukur hadir dina mangsa urang bunga-bunga, tapi oge aya dina mangsa urang keur murung tur susah. Maranehna anu ngajak urang nantung deui nalika urang rakrak, anu ngadengekeun sagala keluh kesah urang tanpa hiji rasa bosan. Coba bayangkeun kumaha rasana upami dina kahirupan ieu teu aya jelema ge anu bisa diajak babagi carita, teu aya anu bisa ngajak seri, teu aya anu bisa babarengan lelangsa. Hirup pasti karasa leuwih sepi tur hampang. Ku kituna hayu urang babarengan ngajaga duduluran anu geus aya. Mugi-mugi silaturahmi jeung kahadean anu parantos dijalin langgeng salawasna. Sabab dina duduluran anu ikhlas bakal kapanggih rasa kabagjaan anu sajati. Hatur nuhun ka dulur-dulur salawasna aya pikeun simkuring anu salawasna ngadukung tur nguatkeun. Kalian sadaya teh mangrupa berkah pahalusna dina kahirupan ieu. Hatur nuhun kana sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.